Tah, ayeuna mah nganter paket ka Imah Sultan. Mantep, aya tempat nyimpen paketna. Jadi leuwih tenang ka kurirna ge. Soalna pernah kejadian ka babaturan kami ngirim paket di komplek. Lung weh, da teu COD. Pek teh isukana aya aduan ti customerna. Cek manehna teh teu pernah narima paket, tapi nah status di aplikasi paket sudah diterima. Rugi weh kurir kudu ngagantian duit paket. Imah ieu mah BLG aya genah. Pernah soalna kami nganter ka imah badag. Nu pagerna teh jauh ti panto imahna. Tapi teu masang bel. Rudet pisan soalna mun ngajorok punten paket ge moal kadenge ka jero. Kudu ditelepon we imah eta mah. Masalahna paketna paket COD jeung tara transfer deui imah eta mah. Keas mayarna teh. Paket? Siap. Pokoknya D27, A. Ya, aman? Siap, A. Kirain gak ada orang, A. Tos ah.